Bener cek si bapak ya mah. Jupri teh emang wah bakat orang nepak deh nya. Capek latihan nepak teh. Diajak tanding, tara. Komode diajak timnas ke Hongkong. Terus Jupri teh kudu jadi naon atunya? Atlet gagal. Sepopoe enak nontonan we YouTube we. Sigana resep ningali eta Malik kreator. Jadi vlogger mah aduh ngeunaheun sigana teh resep sapopoena teh syuting saleuseurian we. Ah Jupri rek ngelpon si bapak we ah. Jadi vlogger ayeuna mah Jupri teh. Halo. Naon mana Jupri? Oh Pak. Naon? Iya Pak. Jupri teh dipikir-pikir mama latihan udah capek tera diajak main di timnas jadi panggil Jupri tarik ieu Pak ayeuna mah rek jadi vlogger Pak. Oh Pak bener lah ayeuna mah cek bapak Jupri teh bakat Pak lah. Nyadar maneh. Oh mending rek jadi vlogger we Pak lah. Hekari we atuh. Minta atuh Pak modalna Pak. Modal naon ai maneh? Iya kan keur beli kamera atuh Pak. Sebab mah kalau sesirian atuh Pak bener ya mah Pak. Hayang jadi iya Pak ayeuna mah YouTuber Pak. Mau jadi atlet ayeuna mah. Geus Jupri mambung Pak jadi atlet mah. Jadi YouTuber ayeuna mah Pak. Terus begitu Pak nya. Yaelah kumaha maneh. Assalamualaikum. Salam. Aduh, abang kumaha carana ieu supaya Celeli bisa balik deh kumaha? Aduh, abang geus diri geus buntu abang ieu aja. Usaha teu madu. Duh kumaha ya abang? Sapopoe sorangan. Tujuan ayeuna abang hirup kumaha carana? Tapi abang kudu berusaha ya supaya Celeli bisa balik. Cuma carana we ya. Abang kudu tekad bulat ya. Kudu ya. Selamat sore guys. Ketemu lagi dengan saya Jupri Atlet. Hari ini saya mau nge-vlog. Kelah nge-vlog naon ya? Bingung. Ini ada teman saya guys. Ini teman saya namanya Mang Yeng. Kenapa Mang Jupri? Ini lagi nge-vlog. Ngomong Mang Yeng ngomong. Ngomong naon? Jeung aya kamera segala tuh. Nah sekarang mah Jupri teh nge-vlog. Nggak nepak lagi. Ngomong Mang Yeng ngomong. Tengah hati urang mah aya kamera segala tuh. Salah ieu mah ieu kamera jelema teh. Di sini teh Mang Yeng. Gancang Mang Yeng. Ini urang suka ieu urang tengah hati teh. Aduh guys, maaf guys. Jupri gagal guys. Nanti kita cari lagi guys. Talent berikutnya guys. Jangan lupa ya guys, subscribe. Wah, si RT udah nge-vlog Oke guys. Doain Jupri guys. Hari ini Jupri mau ngeprank si RT guys. Kita kerjain guys. Dek, prank. Nanaonan dari mana? Ban ngeprank atuh teh. Lain ruas si RT mah. Ieu ke di vlog. Dari mana nanaonan? Prang-prang. Daeng mah teu ngarti. Si RT mah teh beang di callingan. Kan ieu keur nge-vlog teh. Aduh guys. Maaf Jupri gagal lagi guys. Si Jupri kunaon? Permi, namanya kemarin tua ngomong gitu. Assalamualaikum. Alah, asa keder kirek ning harapan mitohana. Kudu kuat ya abang ya. Assalamualaikum. Lila wae itu teh. Areueuh gitu. Maksakeun ieu mah. Ada ya gitu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Naon bang ka dia? Abang asa hampa ya. Asa kehilangan tulang rusuk sebelah. Tulang rusuk. Emang hirup teh ku tulang rusuk? Ku cinta? Gawe geus bener Jan. Beuki dieu asa beuki kucel. Yang ayeuna teh abang teh berusaha ini teh. Terus masuk abang ngari teh ngajak ayang baliklah. Abang asa hampa, asa teu napak hirup sorangan. Karasanya pamajikan teh. Pokona mah mau balik lamun didinya can boga pagawean tetep. Beuki dieu eta setelan, piramidun kitu. Teu suka kitu wae mah. Naon nih? Ini galeng. Baik mana abang kenal dengan dia. Al balik kau dia. Ngaganeng nganungku. Bapak beker maca doa naonan. Beker beker ke akhirat. Dia ka naon gawe teh balik wae teh bahagia. Wes balik itu ganeng. Mana itu teh abah. Abah sehat bah. Punten we bah ngagandengan. Ya. Abang wihilanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Jeko ka mana nih? Tadi di tangan Ngabalikeun samping ka sini nih kumaha atuh. Jelema man, ka dieu man, sakedeung man. Mang, kemana wae? Ku abi di teangan ti tadi. Man, siga ka tukang baso. Bro Jeko. Kumadinya ngaran mah, luku kumaha ge. Eta samping balikeun, sini nanyakeun. Nah, dibalikeun deui man. Pan ku Jeko rek dipaketkeun man. Pokoknya mah balikeun ah. Nah dibalikeun deui. Asa tepuguh mah. Ya. Tunggu mang. Si eta we dibalikeun deui. Tapi heueuh nya lieur aing mah. Balik ka mana? Ngopi wayah kieu. Jom. Kamana parowek kitu Si Acung kamana nya Padahal mamang teh berbagi kenikmatan teh. Cung. Astagfirullahaladzim. Anger wa mana mah sok anu ruwas wae. Mangker naon dia mah. Urang boga udut tapi teu boga kopi. Mang beak ieu mah. Mane mah tega mang, ko hiji deui. Oh, beak wa euy. Heeh, beak pan diinum ku mane mah. Ngomong atuh. Tah aya keneh wa dedekna. Tah. Mane mah anggar mang. Naon wa? Kita dadak teh dapat menumbuhkan gigi wa. Tapi dangeuna mang. Ya beak teh. Aslina itu mang. Aslina. Wah, ari wa kunaon? Kan tadi cek mamang. Mana mamang mah heureuy. Mamang mah kitu wae ka urang teh. Mana mah jigana dititah kitu kieu daek jigana teh wa. Da mamang mah heureuy. Wa, asa saranget kieu wa euy. Ari poe naon wa? Malam Jumaah mang. Wah, paling asa kareung kieu wa. Wah, itu naon wah?
Itu. Hah? Naon ari mana? Ieu mah urang sia teh. Wah, si RT geuning. Mana keungan? Mana ge sarua? Kenaraon ari mararane ti peuting geus teh di luar. Ah, teh biasa we keur menikmati hirup. Atuh keur ti Rizky mah nyician kopi mah teh Wang. Geus tadi geus beak. Mang, iya mah asli ada kene, pakai samping, Mang. Naon itu, Mang? Naon, Wak? Itu. Halus ya, Wak? Hah? Asli di bawah. Kabur lah. Lah, apa jadi merinding. Wah boa. Asa anu matet. Aya jingga itu. Orang kalau dikawin ah. Neng jingga Kamalas atuh Mas. tong sewot atuh. Naon deui atuh Mas? Kan tos saya urusan. Wah, masih urusan kumaha? Masih panjang urusan kita mah. Mas teh rek memperbaiki hubungan kita. Atos Mas atos hoream abi mah. Nah, make jeung Korea. Kamari gagal kawin teh gara-gara si RT. Mas oge ambek ka si RT gara-gara teu ngaluarkeun surat. Sanes eta alesana Mas. Nah, alasanna. Tapi ge terang Mas teh seueur istrina, da bika alim di madu. Nah, Mas oge ulang berlaku adil engke Kang Neng. Ah, tetep abi mah alim Mas, tos alim urusan deui sareng Mas. Lah, kumaha Neng teh ieu teh? Kayak atuh Neng. Kawin jeung Kang Mas atuh. Alim Mas. Atuh Neng ayo kawin. Maksa. Atuh nih mau Mas bunuh diri ya? Nyesok bunuh diri. Benernya Mas bunuh diri? Nyesok. Tuh si Neng mana dia bunuh diri ya? Nyeri bunuh diri. Atau Mas ini tatunya? Nya indit we. Benernya Mas initnya? Indit we. Keruan wae. Neng, keruan atuh Kang Mas Neng. Nyesok we atuh Mas bade angkat mah angkat. Neng mah bener Neng mah geus teu paduli ka Kang Mas. Sabtu jeung Neng Jingga kenal deh teh. Nah, jika nu maksa si Sabtu. Ini pemaksaan si Sabtu. Aing tingalikeun sih. Ini waktuna Neng Jingga cenah balik ka urang bogoh. LOL. Neng Jingga. Sia Sabtu naon melong deh. Keblega era sih mau batur tadi mumul teh. Sia teh rek naon ka dieu? Teh kumaha urang atuh teh rek maksanana oge beur-beur urang, awak-awak urang, terserah urang mah bebas rek naon oge atuh. Sama Sabtu kadang tadi teh nemalan sih ku aing di omongan teh sia mah. Sia mah bener ku aing dibejakeun sia. Pamajikan mah nu kahiji, kadua, katilu cek mana boga tilu teh. Hayang sia ku aing dibejakeun sia. Ulah atuh teh kayak orang perang di mah. Orang mau bisa balik ke pamajikan urang kahiji, kadua, katilu. Urang ke sare di mana atuh teh? Teh mah sok kitu teh. Geus kitu saya ini tah. Dieur aing ningali beungeut na geus sia mah. Init. Nya atuh teh. Abi bade angkat ti, abi aya proyek kitu deui. Berarti bade ka mana? Mangga dilajeng. Neng Jingga. Tacan beres hubungan kita aja. Oke, Kang Mas ameng ka bumi enak martabak telurnya. Oke. Assalamualaikum. Naon nembe Neng? Eta biasa Pak RT, Mas Sabto memaksa wae. Sabtu Surapto udah gitu kalakuana Neng. Jeung da lalaki mah dia kitu tah kalakuan lalaki teh. Pak RT pameget. Beda Neng, kadet disaruakeun RT jeung si Mas Sabto kalakuana. Tapi Neng, ngomong-ngomong kumaha kelanjutan hubungan kita berdua? Hubungan naon Pak RT? Emangnya pernah ya hubungan naon abi sareng Pak RT? Kayong RT mah kayong lebih dari RT dan warga hubungan teh. Hapunten pisan Pak RT. Kanggo ayeuna mah abi teu acan ngemutan kadinya. Ya Neng, da kanggo menjalin hubungan mah teu cekap diemutan. Da urang teh kedah dijalani heula atuh.
Nah Pak RT di emut-emut teh asa maksa jika Mas Sabto. Nya sesuganan we RT maneh. Sugan we neng kapoekan atuh. Terus Pak RT abi bade uwi heula. Pak RT engke abi bade ka bumi, bade nyungkeun formulir vaksin. Oh muhun atuh neng, pami bade uwi heula mah. Tong bujung-bujung surat vaksin kang neng mah. Ngada mah serat nikah sareng RT wae. Ayeuna didamelan bae. Terus Pak RT mah halu. Jigana kirang bogo pangintennya. LOL. Tuh gagal deui mah. Terus malam minggu deui di Pulau Jombang. Gimana pada pemanasan heula Iya, pemanasan teh. Kira haus Sahaus wae namanya tiap seetik olahraga teh. Pagi guys. Siap. Tuh acan siap. Kali ini Jupri mau ngeplog guys. Ngeplog apa ya guys? Aduh pusing Jupri kelak. Naonnya? Ngeplog tanaman we guys ya. Oke lah, siap. Oke guys. Kita akan review tanaman nih guys. Tanaman bagus nih guys. Ini kayaknya tanaman sakura nih guys. Hanya jenis Indonesia guys. Bentar guys, di belakang ada kayak gebok nih guys. Kita review aja guys. Tanaman di belakang nih guys, lebih seru. Oke guys. Sebelum review kita kenalan dulu guys. Ini jenis tanaman apa ya guys? Nah, mana tanaman? Pernah main tanaman? Ayeuna mah teh Jupri teh keur ngeplog jung, ayeuna mah mesti jadi atlet deui. Goblok teu ngarti urang mah. Lamun senam ngarti, make jeung naon urang di review udah siga tanaman naon mana Iya, urang kemana mah? Di sini aja. Oke guys. Kali ini Jupri gagal lagi guys ngeplog. Tunggu di episode berikutnya ya guys. Jupri mau ngeplog lagi. Bye. Assalamualaikum. Kemananya Pak RT sarep kieu? Assalamualaikum. Neng milari Pak RT? Mohon Pak. Sami begini milari ya. Pak RT. Naon neng? Nyanak formulir teh ya? Mohon Pak RT. Tos aya kitu formulirna? Aya tuh neng formulir kang neng mah dispesialkeun di kamari gitu siap. Hari saha neng murang kali? Murang kali Pak RT. Murang kali neng. Da saterang RT mah manggawi teh neng teh nerengohan. Arti berarti neng teh single mother nya. Sami juga Pak RT single daddy. Aduh. Ya bisa dibilang begitulah Pak RT. Dek, mau jajan dek? Dek? Tuh Dede mau jajan, tuh ditanya sama kakek. LOL. Nah kakek neng, itu kira-kira sanes deknya sanes kakek, papi. Pak RT masuk gitu wae. Da atuh abi mah ningal Pak RT teh asa ningal bapak abi. Neng, siap boleh tua neng, tapi dah kuat kene. Kira tuhnya Pak RT nyada kala formulirnya nya. Mohon maaf Pak RT. Bade ngiring kalebat atuh neng. Mohon Pak RT antosan di. Hayu kalebat. Mohon. Ini mah serba salah. Kamari kita dibalikeun. Ayeuna perlu dibawa. Tuh abi jadi lieur kudu nangani si Jeko ayeuna teh. Kebeneran si Boim. Kok aing papanas si Boim. Kan dia. Naon teh?
naon teh? Kemana di mana Im? Kulintingan sorangan sama tolol di ditu keur naon? Kumaha abi we teh? Hayang terang urusan abi wae. Kunaon di mana sari? Lisensi teh. Cing teh lah tong ngajak heureuy. Lamun deuk bersaing tong kieu carana. Naon dari mana boy teh? Teresep teh lah. Abi mah mun ari main belakang kieu mah. Ariaannya rios namun teu ngartos neng mah. Atos neng tong seueur alesan. Neng jeung RT mah sarwana. Sok nyarikeun hate Boim. Si Sarimu kunaon teu pupuguh budak teh? Kunaon Pak RT? Teuing si eta mah da kitu si Sarimu. Kunaon Aboim teh? Teuing teu apal Eta kade neng ke surat vaksin. Isian lah ku neng nya kadiekeun ka pupus Mohon atuh Pak RT. Nya. Wah, rumah tangga abang tinggi selek bala obat ini sedang abang ganjura panas wah. Naon da ieu mah bang geus poek tetep panas. Cuma ngeledek wah. Nah jeung ngomong ka urang bang, urang mah teu ngeluh rumah tangga. Wah, abang mah curhat teh wah. Mayekeun isi hati abang. Wah mah teu kudu mere saran, cukup ngadengar we wah. Abang teh bingung wah teh wah. Kumaha carana balik ke Cileli wah. Buntu wah. Wah, ngomong atuh wah jempe wae wah. Urang mah serba salah bang. Tadi titah ngadengekeun hungkul. Ayeuna titah ngomong. Terus kudu kumaha bang? Heh atuh wah ngomong lain jempe wae atuh. Jadi mana mengerti perkataan abang. Tetapi wah, ini rumah tangga abang wah. Kudu abang menyelesaikan. Yo Mamen, lagi ngapain Mamen? Yo Man, sararehat Man. Nah, tengah ngararoko Man. Ngaroko heula dalin di pom atuh Man. Bang, mana lila wae, tinggalian wae. Nawahan dulu teh. Hampura Man, can meuli Man ke warung Pararinu Man. Ieu we nu urang Man. Sia ngaledek ka abang. Atuh usaha Man, urang hese nangan duit Man. Ari mana leungit duit di mana? Ah capek ngomong jeung jelema kurang ngopi mah. Ari maneh teh saha? Sakarek nempo ya mah. Maknya teu apa ka urang Man, Jeko Man. Jigana didinya ulin kurang jauh Man. Wah, mah itu apa sih? Dah sih Sultan Wakanda teh. Tah dekeun Man, si abang nyahoon Man. Oh, nu kieu beungeun Sultan teh. Orwat Man, orwat. Man, jumlah abang pangneangankeun gawe lah. Da ngilu ke mana gawe lah. Lumbayan maneh ningali kamari mah bebeunangan loba. Naon Man, didinya hayang gararawe Man. Milu ka Jeko Man, tapi syaratna siga pakaian Jeko nu kamari Man. Nu kawas onel-onel lain. Eta ge pakaian kitu teh kehormatan Man di ditu mah Man. Lumayan Man, eta teh penghasilanna teh 10 digit Man. Iyalah Man lah. Deal. Ah, urang mambung siga nu gelo mending balik ayeuna mah. Ulah kaduhung Man. Kade Man. Kan bayar Man, situ mah. Abang iraha mulai gawe. Santuy Man, ulin heula ka imah Man. Di ospek heula Man di imah ku urang Man. Siap atuh kitu mah Man. Dagoan di imah Man. Siap. 10.000. Rumah tangga abang bisa kembali baik ya mah. Ini mah awal nu baik ya mah keur abang.
si RT ngerti perasaan orang. Nyaho orang teresep ke Sineng Jingga teh. Disalib di kumanehna. Manehna teh ngarasakeun tuh udah nyeri ya teh. Kitu geus kolot. Beungeut kajut. Geus bawaki-aki. Nah, oke jeung hayang ka budak ngora. Gede tuh bagian budak ngora, enak bagian boim. Guys, ada Mang Boim guys. Kita unboxing aja guys. Tunggu ya guys, kita samperin ke sana guys. Oke guys, kita review Mang Boim guys. Mang Boim lagi sedih guys. Halo Mang Boim. Kenapa pri mana? Cinglah tuh ngeganggu lah. Wah guys, ternyata Mang Boim versus Mang RT lagi galau guys, lagi bete-betean guys. Kita review guys, seru banget ini mah guys, aslinya. Urang resep-resep enak awewe ka Sineng Jingga, disalib ku manehna. Teu mikir manehna. Wah bener guys, mendengar ceritanya Mang Boim lagi galau guys, galau banget guys. Ini harus didengarkan guys, seru banget guys. Vlogger ini kayaknya berhasil nih guys. Bayangkan ku didinya pri, orang resep-resep nak awewe disalib ku si RT. Si RT teh ngaca, ngenteng si RT kudu nete. Wah, udahan dulu ya guys. Suasana memanas guys. Ini kayak mau curhat dulu guys. Nanti kita sambung lagi guys. Oke, bye. Kumaha Im? Sorry Im. Tadi mah keur ngeplog Im. Jadi mah ke bahasa Indonesia Im, biar gaya Im. Naon Im? Ah, si RT mah Im. Geus tong dipilih deui Im. Tahun hareup mah Im. Turunkeun Im lah. Pejabat juga kita mah Im. Tidak mengerti hati rakyat. Pusing urang ge Im. Geus we. Nah, pri jadi didinya nu ngambek. Emosi Im. Aslina Im. Sebagai seorang sahabat Im. Aduh, kesel Im. Geus urang datangan we Im, si RT na ayo Im. Ayo tuh Im. Oke guys, selamat siang guys. Ketemu lagi dengan Jupri Atlet. Kali ini Jupri akan membuat vlog. Bingung guys. Vlognya apa ya guys? Dari kemarin gagal terus guys. Diusir, dimarahin guys. Guys, oke, kali ini Jupri akan mereview yang kuning-kuning guys. Kuning manis. Jangan lupa ya guys, ditonton guys. Kernaon mang? Nah banget orang eta didinya mang. Kebenaran Pak, yang nge-vlog Pak sama Jupri Pak. Oh, naon nge-vlog teh? Konten Pak, konten. Kumaha deui eta teh? Abus YouTube Pak, abus YouTube tadi Pak. Oh, pantesan aya beungeut urang. Oke guys, tadi nggak jadi review yang kuning guys. Kita review yang merah aja nih guys. Tuh, lucu guys. Siap Pak? Siap. Wah kudu kumaha tuh? Gagal lima Pak. Ini saya Pak, selfie Pak. Dah, Pak selfie Pak. Dah. Oke Pak, guys ya. Ya Pak, dadah Pak. Kelah sekedeng deui kelah. Ini satu Pak. Pak. Dah. Ini semuanya. Betul ah. Wah. Aku ngasih tepede sama kinu kieu ah. Main gini harap nih doa kaos nuge. Yo man, eta teh baju kaisar man, baju Wakanda style man. Tuh, abang anggur tepede ku ah. Man, kalem nikmati man, kudu pede man. Kok iku naon kok? Ngeunah kok. Kalem ku Jeko diajarkeun ke nepi ka mahir man. Mana yang juga kalau mobil banyak di kamari. Tapi gimana itu Santai man, sama ini kami toha man. Kurang training heula man, dancing Wakanda man. Man, kumana heula. Yang penting abang bisa kembali dari kami toha. Gimana man Man, ayeuna tuturkeun gerakan Jeko man. Dancing Wakanda man, cicing digigireun Jeko man. Cung. Wah, kemana Wah? Dengan si Jeko Cung. Urang geus sarua. Nah mana setanah gitu Cung? Tuh urang teh keresep ke si Jeko, favorit pisan ke si Jeko. Tuh si Jeko Cung.
Nya si Jeko. Kok ai jelema Man, dia mah geus kahipnotis man. Ku wakana seta man. Urang geroan man, ka dieu man. kalem kok ima ku abang gurung-guruan ieu. Weh, tadi weh. Tuh, wah, digoran ku si Abang. Tuh maneh kan itu. Muah hoream mah. Lain kitu man, ngan geroan wakana seta man, kitu man, kieu man. Yo man, ka dieu man. Tuh, wah, geus digoran ku si Jeko euy. Yo Yo man. Yo man. Man. Sok man, kata Rukang man, turutan style Jeko man. Yo maman, turutan gerakan Jeko maman. Yes. Si lain kena raraun ti peuting. Tarari segala di. Kita make baju juga bencong gitu sia teh. Pan teu meunang bebencongan sia teh. Naon bebencongan? Lain man. Ya mau wakanda seta man, musik reggae man. Oh yeah. Wakanda style. Setelan si Jeko, mana Jeko heuh? Aing resep setelan mana Jeko? Kan daguan, urang balik deui rek salin heula heuh. Mana daraguan heula heuh? Ah, wah, hoream mah si teh mah. Di mana kaku sih ka depo? Bro, teulah balik ah. Ayo wah. Dari mana? Yo man. Yo man, mari man. Ah, urang teh Yo man. Tuh. Anjir dengan kami tuh ha. Atuh man, respect man, isuk deui man, penting teuing man. Balik bener mah Jeko. Adi urang juga peri teh. Ya gara-gara si Jeko kepangaruhan. Nah, kemana baru dah? Tidak daguannya. Rahasia, aing nanaonan di setelan kieu. Untung eueuh nu ningalieun ieu mah. Mun aya aing reputasi hancur euy. Si Acung kemana nya euy? Padahal mamang teh berbagi kopi eta aduh. 2, 3. Siap man, sama kami itu aman. Kumaman jadi kumama. 2, 3. Nah teh kira-kira menikah keneng. Kumaha tadi teh? Odi. 2, 3. Jeung ieu neng dangukeun sanyana oge aja mah teu gaduh. Da mah moal licik tinu cat. Bah. 2, 3. Keur naon, Mang? Nah, beungeut urang aya dedenya, Mang. Angger mana mah? Nah, urang serukeun tanaman. Yang bejakan sih mana ka KPK ka? Jadian dia. Atuh neng. Kawis jeung Kang Masnya kawis kala euy. Nah, kawis. Kita review tanaman nih guys. Ini ada tanaman. Abang angger teu pede ku ah. Nah, sabar ubah. Nah sabar ubah. Assalamualaikum. Mana nih Pak RT harus pikir. Tinggalin kali kabar. 2, 3. Rasanya pemajikan teh. 2, 3. Saya main abang kenal dengan dia. Al balik sama dia. Saya datang beri tulis tadi teh. Itu kan ngomongkeun ke di sutulah tadinya. Bari datang ka dieu. Nong ai mana ieu urang?
Oh, si RT minta mah ieu heula pas ngolong ka ditu deui aya si Dwi gitu, Kang. Wah, ieu mah asli, wah.